Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Haturan baraya di mana wae ayana alhamdulillah tiasa patepang deui sareng simkuring Abah Irwan dina Rohang Merebeja. Wabil khusus dina Rohang Harewos Bojong. Baraya Abah anu dipihormat, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah ieu kacumpingan katamu agung salah sawios inohong di kota Tasikmalaya. Kami waktos kamari nuju helaran pemilu sareng pilkada mah anjeunna teh waduh sibukna luar biasa. Enak karasan tos ngawitan panginten rengse tugas utamina tapi masih kene anjeunna masih kene janten kapancen salah sawios komisioner KPU Kota Tasikmalaya sahadi atuh pamit tangtosna panginten moal birik deui anya teh ketua KPU Kota Tasikmalaya pangersa Kang Asep. Aduh atur nuhun sampurasun Kang. Sampurasun. Aduh kumaha damang. Alhamdulillah. Aduh hatur nuhun ya tiasa rurumpaheun ieu ka Rohang Harewos Bojong Kang. Ya abdi hatur nuhun tos tiasa silaturahim tos diulam kana ieu acara. Sibuk naon di ayeuna sarengsena kamari helaran urang teh pik ti kawit pemilu teras naon namina teh pilkada. Nah, dalam nyarioskeun sibuk mah pasti aya wae. Aya wae. Termasuk nu abdi ayeuna dijalani da anu paling utama mah masih kene mancan tugas we. Mancan tugas seperti biasa da KPU mung sanes saukur menuju aya hajat unggul tapi pasca hajat pun masih kene aya program memang sudah teras di dilaksanakan nah kieu Pak KAB teh akang we wiosnya iya belakang aduh ada dia dulu cocok we nya Asep gitu baraya ieu Asep anu masih kene kasep. Simkuring Abah Irwan kieu ge masih kene melawan. Iya. Aduh ya Kang Asep akang we lainnya. Ya. Mohon ieu teh panginten aya anu ka naon namina teh katarik ya Abah teh. Ya. Katarik rasa kataji gitu nya. Kataji aya ku salah sawios naon namina teh mun bahasa gayana mah tagline gitunya kamari waktu pilkada. Nah, baraya pangitan emut teu, Abah mah emut kene, bagi kan Abah salah sawios badak edok ogen. Anu ti kawit dimedalkeun dugikeun kana janten pertarosan ieu. Nyaeta tagline KPU Kota Tasikmalaya dina waktu pilkada teh guyub ngawangun Kota Tasikmalaya. Terus gitu panggilnya. Pilih lepat Abah. Kalau mau lepat mau diajakan deui. Nah, Abah teh panggil hayang tuh maros ka kapanasaran teh. Kunaon make benten sareng kota kabupaten di Jawa Barat. Pami anu sanes makan aya Gempita. Aya di naon namina teh pami di provinsi mah lalu gitu ada singkat-singkat di Kang gitu. Ari kota Tasik mah justru tagline panjang. Guyub ngawangun Kota Tasikmalaya. Eta anu janten dasar kumaha Kang? Pokona lamun di serioskeun mah lamun biasa diperpanjang biasa di ieu Bang. Tapi intina mah kieu. Abdi emut keneh waktos pungkur teh memang tahapan pilkada sareng pemilu kan beriringan ya. Laras mohon. Sasarangan lagi tuh waktosna. Pas waktos bade nincak kana peluncuran tahapan pilkada nya nu disebat nami medal pilkada. Nah, memang timbul emutan si Madi sareng revengan emutan aya harus kedah aya pesan anu disampaikeun ka warga hajat pilkada ieu teh hajat naon hajat saha sareng hajat nu kedahna kumaha
emutanan tina eta. Nah, teras muncullah eta ide sareng gagasan emutan eta teh wujud karena kalimat kuyuk ngawangun kota Tasik. Nah, falsafahna apa pengen lain falsafah aja ieu mah emutan simpuri we kampung-kampung teh. Abdi hoyong nyampaikeun pesan, hoyong mempertegas ka masyarakat kota Tasikmalaya khususnya bahwasanna pilkada teh sanes saukur hajat KPU atanapi Bawaslu atanapi pemerintah kota. Tapi salaresna mah hajat pilkada teh itu adalah hajat Salarea. warga kota Tasikmalaya. Gun nyandak tina hartos guyub teh ya, guyub teh kan babarengan. Kusabab ada semangat nu sami ieu ngaraoskeun hajat sasarengan. Nah, dena hal menyukseskeunna oge kedah sasarengan. Da moal mungkin hajat pilkada tiasa sukses sapertos nu kamari kurang dilalui lamun tanpa semangat ngerjakeun atau nyukseskeunana teu sasarengan sareng nu sanesna. Kabayang Bu Abang panginten abang ge ngaraos dari PPK. Lamun ngan saukur urang kumpul, KPU kumpul sareng keluarga besarna PPK PPS sampai ke PPS nu ngemutan pilkada moal dugikeun ka sukses Beres, moal. Nah, siji eta kalimat Jala. Batuk heula. aduh. Enggak, lajeng. Eta kalimat buyutna. Eta salah sabiosna oge abdi ngemut kapungkur nuju di lembur masih ekene SD ngemut du kapungkur mah gitu nya nu disebat hajat teh nu aya oge anu gaduh hajat saiful bed misalnya teh nu disebatkeun saiful bed nu namina tatanggi nu ieu segala macam teh osok hoyong Ici kibung. Nah, Gosok hoyong ici kibung ngabantosan naon we anu tiasa. Lamun bahasa keren ayeuna mah disebutna teh partisipasi. Nah, kalimat guyub teh semangatna teh kana aya anu ngemuhan, aya anu ieu ati beasna. Ieu panginten ti abdi mah suluhna. Ieu tanagina gitu nya, Bang. Filosofis atanapi gambaran baheula sapertos kitu. Sapertos kitu. Da ieu teh disebutkeun hajat demokrasi. Hajat demokrasi. Jadi nyanak tina hajat demokrasi, kumagi hajat urang dialihkeun urang ditemrakeun panginten kana hajat kebiasaan urang lembur baheula. Kedua kita abdi sareng reng-rengan di KPU. Ieu ngaraos sanes lembaga anu sempurna. Sanes manusia anu sempurna kanggo nyalenggarakeun hajat pilkada. Pasti aya kelemahanana, aya kakiranganana. Ku semangat guyub eta. Insyaallah tiasa katutupi. Nah, eta sadayana dirangkum dina kalimat guyub. Nah, kemudian salajengna kunaon urang kudu guyub? Kunaon urang kudu guyub nyukseskeun ieu pilkada? Tujuanana nyaeta hayu urang sasarangan. Lamun urang tiasa nyukseskeun ieu pilkada, kadituna hayu urang sasarangan. Tujuanana kanggo ngawangun. Ngawangun mana? Ngawangun kota Tasik. Ulah bakal ditasikeun ngawangun kota Tasik ieu nya. Masih keneh dina guyubna ya petalasan abad. Nah, kumagi atos aya tadi panginten jejer guyub ngawangun kota Tasikmalaya dina hajat kamari saha we tah anu diajak ngiring aub teh Kang anu naon namina teh anu kontribusina karaos ku penyelenggara teh Kang. Ya KPU abdi sareng reng-rengan berusaha samaksimal mungkin kamari hajat pilkada ieu warga kota Tasikmalaya abdi hoyong ngaraos ieu teh hajat warga kota.
kumargi gitu ka simkuring sareng rengrengan berusaha ngajak ka warga untuk kanggo ku icik biung icik ibung icik ibung dina hajat pilkada ieu. oh Saha wae kamari anu biasa lamun patarosanna ieu segala macam saha wae anu kamari ngakaraos ieu mah sadayana ge karaos. laras Mulai dina budayawan, laras kaangkir mulai ke komunitas Laras. teh kan seueurnya di Tasik mohon aya komunitas makan aya komunitas nanti komunitas agama tokoh-tokoh agama dan segala macam pemuda aja kan pemuda ibu-ibu mahasiswa pelajar laras terus juga nanti ASN pegawai swasta termasuk komunitas-komunitas nu kamari kan sempat inilah komunitas ada satu komunitas yang kita undang niat kita hanya untuk menyampaikan kanggo ngadugikeun informasi terkait hal pilkada eta. Nah, jadi sadayana ge punya gaduh peran anu memang ditumpahkeun kanggo suksesi pilkada kamari. Lamun pertarosanana mana saya nu karaos sadaya karaos. Da abdi mah dugikeun ka ayeuna meyakini kesuksesan pilkada kamari lain ieu sanes diraih ku KPU hungkul tapi kesuksesan kamari sararesna mah hakikatna mah kesuksesan warga kota Tasik mah ya salah satu kesuksesanana KPU kota ngagelar pilkada tidak aya PSU-nya Kang ya salah satu kan sukses bagitanya Duh, luar biasa tak gitu baraya guyub ngawangun anu jantan dasar nyanda jejer guyub ngawang kota Tasikmalaya teh guyub seperti itu hajat demokrasi teh hajat sarerea alhamdulillah tuhnya da bujang-bujang naon namina teh nu sanes aba ogen saking ku ngaraos nampelna Kangnya kan aya keneh itu KPU aya tuh baraya aya masih kena jantan kenangan tina guyub ieu teh nah salajengna Kang ayeuna ngawangun kota ya kan tos rengse tantosna panginten dina pilkada teh urang teh tak kamari mimpin nyukseskeun tiasa kapilihlah pamimpin kota Tasikmalaya kanggo ngawangun tah ngawangun ayeuna teh panginten sanes wae kamari ngawangun hajat demokrasi nah gaduh non rupina meureun ajakan ti KPU saatos rengsek pemilu teh kedah tas ngawangun sanes kitu ras cok biasa di Pedar Manawi ya nyambung sareng partarosan anu ka awal tadi kunaon guyub. Nah, kan urang saatos guyub teh kudu aya arah sareng tujuanna. Laras. Kanggo naon nya eta kanggo samata-mata ketika nanti urang sadayana non teh nyurahkeun tanagi pikiran emutan sareng segala macem teh kanggo pilkada teh niat tulusna kanggo ngawangun Tasik. Gitu kan. Nah, terus partarosan kedua tadi lamun ngawangun teh iraha waktosna. Lain saukur, lain ngan sabatas nugikeun ka suksesna pilkada. Tapi kumaha carana semangat guyub teh ieu teh masih keneh ka kacana nugikeun ieu tos rengse pilkada. Di nararaga nararaga tetap masih kena dan nararaga ngawangun kota Tasikmalaya. Nah, terus kan sararas nama gitu ya. Lamun ninggal karena pendapat para ahli anu di bidang politik mah salah satu kesuksesan pilkada itu tiasa ditinggal pasca pilkada. Takkan seueur teori anu nyarioskeun siapa yang jadi terpilih betul itu adalah pilihan warga. Namun sejauh mana pilihan warga ini ieu teh tiasa ngawujudkeun naon anu di kampanyekeun waktos harita. Sok sanos panginten ari ngawujudkeun janji kampanye mah sane kaluar di tanggung jawab KPU eta mah kulitannya. Nah ieu mah mangrupikeun ajakan oge. Ka saha wae engke anu kapeto
di legislatifna anu kepatos saha tetapi ayeuna wali kota tos aya teraskeun panginten ngawangun mah gitu berpikirnya. Nah, tas salajengna ieu Pak Pak Ketua dina waktos ngawangun kota Tasik gitu tah. Aya sababaraha naon namina teh pertarosan ieu. Ya tawis mah saatos rengse pilkada ai KPU teh naon wae gitu tah. Gitu tah manawi tiasa kaguar nah atos rengse padamelan atanapi memang aya supaya si iber ieu supados uning ieu ka masyarakat gitu tah. Nah, jadi laras lah Bang. Janten pertarosan Abah nu neme ieu teh janten pertarosan seseueurna warga. Masyarakat. Lainna naon nu janten padamelan atanapi program KPU. Nah, salah sawiosna dina Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di pasal 20 huruf I itu, huruf I tepat, itu teh salah satu kewajiban dari KPU selain menyelenggarakan pilkada sareng pemilu di dalam teh aya nu disebut dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Eta teh naon? Nah, kan KPU punya kewajiban kanggo ngayogikeun data pemilih anu terupdate gitu. Nah, salah sabios program anu ayeuna KPU dilakukan yaitu salah sabiosna nyata pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Berbagai uninga. Laras, mohon. Kaduana kami pun sami abdi sareng reng-rengan ieu ngemut tina belajar tina hajat pemilu sareng pilkada kamari di mana jumlah daftar pemilih urang sadayana di kota Tasikmalaya teh seseueurna hampir 50% lebih pilkada 50% lebih teh pemilih pemula atau gadget. Mohon. Nah, abdi ngemut tina eta ngetang ieu segala macam sapertosna mah kedah mulai ti ayeuna nu disebat sareng nu disebat pendidikan pemilih. Ti ayeuna teh janten disageningan tadi update atanapi ngararancang data pemilih teh oge teras masihan edukasi oge. Mangrupino tah edukasi kanggo pemilih generasi anu kanonoman gitu tah. Ya kahiji edukasi pemilih abdi sareng reng-rengan menuju menjalin kerjasama sareng dinas pendidikan, sareng SMA, ya, kedepanna sareng kampus, ya, salah sawiosna kumaha carana KPU mung tiasa dipasihan waktos kanggo menyampaikan informasi atau sakadar diskusi lah terkait hajat demokrasi. Sadas Ieu ngemutna naon sih kesana kudu SMA atau napi SMP? Karena ngemutna tahun 2028. Arajeunna pasti bakal jantan pemilih. Pada jadi pemilih. Jantan teu ruas teuing kitu nya. Kan mukaraos kamari oge kan sadayana sakola ku kita tiasa kaku. Tiasa laras mohon laras. Teh lamun mulai tidak ti ayeuna mah kita datang, kita kerjasama sareng SMP, kita nanti ya diskusi menyampaikan informasi terkait demokrasi ke kelas 3 mohon darat dan ke lamun kelas 3 SMP ayeuna betul 17 tahun dina watosna teh 2018. Jadi kan ketika urang kan itu teh oh ieu mah nu kamari didugikeun nu kapungulikeun jadi nah teras selain kerjasama sareng sekolah oge sami lah termasuk acara sapertos kieu kita kalau ada diundang dalam acara dan segala macam ya pasti apa yang kami sampaikan upabi dibuktikan sareng rekan pasti seputar terkait dengan diskusi-diskusi kanggo perkawis demokrasi masuk di abdi ge kalarasan aya bah di KPOG alhamdulillah ayeuna jalan
mulai jalan deui karena memang kamari makan menuju sibuk pisan teu ka Teka gero. ayeuna mah alhamdulillah rada rengse Ya, rada rada santai. nah itu mah salah sahiji sawiosna teh nya kita jalan lagi gitu Mohon. publikasi menginformasikan informasikeun naon kerja KPU pendidikan pemilih lewat media sosial salah sawiosna teh ada media YouTube disebat ayeuna menuju ngatren nama disebat podcast gitu tah. Tuh gitu baraya cenah aya dua garapan ageng eta kalebetannya. Ya, aja menurut kalau internal mah biasa, Pak. Terus eta mah pada masa di dinten pastilah ya internal mah selain kita ngurus administrasi, kami pun ya sami jadi ngaderes ngaevaluasi naon nu kamari tos dilaksanakeun apa sih yang aya kekurangan atau nabi teu selanjutnya ya kita dijantankeun rekomendasi kanggo kapayun. Selain itu oge di internal mah di abdi di KPU di kantor ya pasti aya nu disebut dengan pengembangan kapasitas kelembagaan termasuk di dalamnya kapasitas SDM. Tuh jadian jantan teu calik anggar riweuh gitu nya. Kanggo tatahar 3 tahun kapayun eta teh nya da samualami deui ieu teh. 3 tahun kapayun teh tos ngawitan deui ngaberedeg deui gitu nya. Bahkan lamun etang-etangan mah lain 3 tahun mah. Eta teh tahun 2027. Tahun 2000 alah 2 tahun deui atuh. Ya, 2027 teh kemungkinan kita mulai deui tahapan kanggo pemilu. Eta teh tiasa daftar ya Bang. Iya. Oh, nama kamu daftar mah. Saya mah bersyukur. Orang warga Kota Tasikmalaya anu aya kahoyong sareng memenuhi syarat kalau bergabung di keluarga besar KPU. Ya, mangga terbuka. Siap. Dah kitu tah. Eta pami padamlan anu ayeuna satos rengsena pilkada atau napi pemilu. Tah upami ayeuna kegiatan-kegiatan anu aya hubunganna sareng partai politik atau napi hubunganna sareng legislatif anu tos kapeto atau napi sareng wali kota sareng wakil wali kota anu tos kapilih sapertos kumaha sareng KPU kan. Ya, kalau sareng partai politik mah kita masih ada kegiatan-kegiatan yang memang harus tetap koordinasi sareng partai politik, termasuk ya kan setelah rengsena hajat pemilu pilkada teh mungkin aya perubahan bagi pengurus partai, keanggotaan partai dan lain-lain. Nah itu kan kedah diupdate, kedah laporan jadi kami KPU ya tetap ada koordinasi sareng partai politik setidaknya untuk kanggo update seputar partai politik tersebut, mulai dari kantor kepengurusan dan lain-lain. Kalau ada perubahan ya kami akan update itu. Kami ya terus kalau sama Pemkot ya sama lah karena kita juga bagian dari pemerintahan, terutama kanggo anu hajat pilkada salajengna. Ya kami abdi sareng rerengan KPU tetap harus kedah koordinasi. Nah, ulah tebih-tebih loh. Salah sawiosna teh kan da pilkada kan kedah aya anggaran oge. Nah, ieu teh kan anggaranna kan nu gaduh anggaran mah Pemkot. Mohon. Ya, kan abdi harus kedah koordinasi sareng Pemkot kumaha carana di hajat pilkada salajengna oke ieu kudu nyiapkeun kanggo anggaranna pelaksanaan lagi salajengna. Jadi koordinasi tetap termasuk kegiatan anu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan mah kan tetap kedah berkoordinasi sareng dinas kependudukan sareng Disduk anu di Pemkot. Pami sareng legislatif? Kalau legislatif ya kita salah satunya itu terkait dengan perencanaan anggaran kanggo pilkada. Luar biasa. Pami sareng Icik Kibung mah katun diulem Icik Kibung. Icik Kibung. Da kantor sadua anggaran. Gitu. Duh, tuh gini aja. Berai lah nama baraya
Nah iya lah, bios ya. Wios bangga-bangga. Naon patarosan anu katos ka kuping, tos rengse cenah naon damalna handame tos ebre. Jelas eces gitu luar biasa. Baraya Abah di mana wae ayana, nah patali tadi sareng guyub parantos di Guat, ngawung kota Tasikmalaya di Guat, tas pangitan sareng sena pilkada oge parantos di Guat. Regreg pangitan kakuping ku urang sadayana. Akang gitu dapat tali sarang waktos ya. Siap, Mohon. Cik rupina aya teu non namina teh pangajak atanapi harapan non panutup dina kesempatan ayeuna kanggo baraya Harewos Bojong. Abdi mah bari pertama ngucapkeun hatur nuhun ka warga kota Tasikmalaya anu tos sami-sami nyukseskeun hajat pemilu sareng pilkada kamari. Kaduana abdi mah sejang emutan diri pribados sareng mungkin kasadayana kota Tasik teh rumah urang sadaya. Tempat tinggal urang sadaya. Kota Tasik moal mungkin tiasa di pernah tiasa di nonte momole lamun ngan saukur ku wali kota jeung wakil wali kota kumpul. Anger dina masalah momole terus ngawujudkeun kota Tasik anu kumaha PDP kahoyong ku masyarakat anger kedah guyub ku sareng sararea lah sanes tanggung jawab wali kota unggul sanes tanggung jawab wakil wali kota unggul atau anggota dewan unggul. Dan pada akhirnya mah sadayana ge kedah sasarengan ngawangun. Aduh. Atur nuhun Akang kana elmuna oge panginten kana waktosna wawasarana katampi ku Abah. Mudah-mudahan katampi oge ku baraya ieu teh tangtos ya. Jantan guyub ngawangun kota Tasikmalaya teh lain ngan saukur guyub ke waktu pilkada atau pemilu, tapi hayu urang guyub ngawangun kota Tasikmalaya sareng se pilkada urang babarengan gotong royong sangkan kota Tasikmalaya langkung nanggir tur nanjur. Aduh. Atur nun, akan kana waktosna baraya atur nun kana perantosana sakitu rupina anu tiasa kapihatur haputeun anu kasuhun. Bilih aya saur anu teu kaukur basa anu teu kareka matak teu sugema kana manah pala awagi sadaya mugia ageungna wakufna. Cag urang teuneun di handelem sieum urang tuna di anjuang siang geus sampeureun dina Harewos Bojong anu bakal datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siap. Ditampi.